Bismillahirrahmanirrahim. Jika ganggu ka Gusti sejak tuh kurang itu di sejak moal bisa di sejak gara-gara baik segala rupa nu bakal jadi awai ganjelan-ganjelan jeung gangguan-gangguan kurang dijauhkeun nu geus jelas opat gangguan Imam Ghazali ngajelaskeun hiji makhluk dua dunia nomor katilu nafsu nomor kaopat setan. Nah dibenturan ku zikir la ilaha illallah la ilaha illallah mulai ucutan tak 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 deule abdi deule Gusti da geuning abdi teh paeh nu sabenerna mah lamun teu dibere hirup ku Gusti atuh hirup abdi teh hirup Gusti abdi teh paeh moal bisa denge lamun teu dihirupan ku Gusti mah ieu abdi bisa hirup bisa denge teh lantaran aya hirup Gusti Gusti teh maha hirup denge abdi denge Gusti abdi mah paeh aslina mah lamun teu bere hirup ku Gusti ieu irung abdi bisa ngambe sagala aroma-aroma lantaran aya hirup Gusti deuleu abdi denge abdi ambe Gusti sebab hirupna ge nu Gusti paehan awak kurang heula sakumaha aslina lamun candi paehan moal bisa mutu qobla anta mutu paehkeun lagi raja aslina mah urang paeh sakumaha urang bakal paeh ketika roh urang diangkat maka memeh roh urang dikaluarkeun paehkeun heula ana kata kerenna panakeun heula ulah diaku ieu dedeleuan urang teh ulah dikaku ku urang nu Allah denge urang ulah diaku ieu teh denge Allah hamba urang ulah diaku ieu teh hamba Allah omong urang teh ulah diaku nu urang nu Allah kabeh nu Allah nu urang mah eueuh sebab ieu aya da denge deuleu jeung sagala rupa teh nu Allah geus akukeun langsung ka Allah setiap anon samang-samangsa urang ngakukeun nu Allah urang fana ketika aya keneh nu diaku ku urang moal bisa hiber geus eueuh nu diaku kabeh ge nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah ieu hate aya mataan bakal dibere neuleu naon nu teu pernah kadeuleu ku batur bakal aya ceulyan kadenge naon nu teu pernah didengekeun ku batur bakal ngambe naon nu teu pernah kaambe ku batur bakal ngaroecong ngomong ilham ieu teh naon nu ku batur teu pernah kabaca bisa kabaca ku urang sebab aya ilham anu ngaromong lain make ceuli nu ieu gadengena ceuli ieu bi ajnihatin tatiru bi ghairi rishin bisa hiber make jangjang nu lain make bulu leuweuh buluan bisa hiber ka mana ila malakuti rabbil alamin ka alam malakut urang bisa sakumaha digambarkeun eta buruk teh ku urang Turki baheula digambarkeun model hewan anu sukuna opat beungeutna beungeut awewe aya jangjangan digambarkeun anana kudu dikaca Malik Balkhi baheula ngagambar eta teh urang Turki baheula mah eta gambaran teh ulah dijatakeun bahwa burokos kitu kudu digambarkeun dibacakeun naon eta makna beungeut naon eta makna jangjang naon eta makna buntut naon eta makna awakna nu mantak digambarkeun ngan putih kemudian awe geulis kemudian dina kaca eta teh kudu dijabarkeun kulantaran kabelah dieuna eueuh ahli hakikat anu ngajelaskeun gambar borok modal kitu atuh diharam-haramkeun masa borokos kitu eueuh masalah ahli syariat mah ngaharam-haramkeun eueuh masalah padahal lamun dijelaskeun buruk eta teh gambaran kudu dijelaskeun wali hakikat henteu salah kan unggal imah aya kabelah dieuna mah digambarna lain di kaca di kertas kabelah dieuna mah digambarna awewe nu geulis ge senyum teu urang Karawang atuh haram teu aya khusus kudu dina kaca gambarna ge kudu putih wajah wanita anu geulis jangjang eta kudu dimaknaan jadi lamun teu dijabarkeun ku ahli hakikat mal bisa gambaran naon eta gambaran di alam itu
gambar adu alam di itu kagge gabi diteken ka buruk teh cek bahasa urang cek bahasa ahli hakikat tina barkun teh ngagenyai kilat geus atuh ngagambarkeun kilat eta teh digambarkeun barkun buruk kilat eta teh nu mantak lamun lain ahli hakikat ngajelaskeun moal kaharti eta teh sentianana pingping sentianana bitis buruk sentianana buntut sentianana kudu akur hitung-hitunganana jeung barkun nah lantaran hese ngajelaskeunana lantaran nu ahli hakikat wari ahli syariat ulah teu salah ngaulahkeun geus sebab teu arti ketika engke aya nu kaharti nu ngajelaskeunana engke ge ahli syariat mah eleh ieu sakumaha tadi balangkeun batu tolol ahli syariat ngeri atuh dibalangkeun kitu tapi lamun ahli hakikat lah Allah Allah Haji Pendi mah asal tajam Allah wuih Haji Pendi aya sanggup Allah kori sok Allah-Allahan baik masyaallah aya awewe ahli qiraat nya masuk Allah baik kakagana Noel Allah masyaallah jadi dibuka aju dipeluk Allah hafizul Quran hafizah begitu salakina meluk irfa naik baik tuh ahli qiraat bakos gitu biasa irfa sotak ya malaik irfa mau diteruskan baik 17 tahun ke atas ya biar jatin tatiru orang ya osok bebeja bakal boga murid mantan garong bebeja kasadir-sadir sing hara dedak kuncian Allah karim saya ingat ka Syekh Yusuf Sambalawi ini Imam Nawawina Syekh Nawawina di jalan kene bere kamar dak cek Syekh Yusuf Sambalawi ini Purwakarta bakal ayang mama bakal boga santri di jalan kene wali cek Syekh Sambalawi ini berarti Syekh Yusuf Sambalawi ini lagi wali datang teh budak kene kan Syekh Nawawi ke Purwakarta budak kene Masya Allah haju ragu ja budak kene nya kitu ieu wali sanajan guru gen ngomong kadang besi lalagan kunaon ai datang ka Purwakarta keur ngaji mamati cicing benyana di lawang kadeuleuan ku kabehan sinar Masya Allah untuk menyatakan bahwa Syekh Nawawi wali teragu kos karari itu diangkat jadi wali-wali Allah babari di Murad atuh umur 9 tahun geus talar Quran Syekh Nawawi urang mah bandeg geus tareh paeh lam yakunil ngimaman nyana pede lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakina fi nari jahannam lam yak Allah poho keur ruku mah inget hatta tatiyahumul aduh cenah teh kulawan aing pohoan lam yakun aduh isuk sia koy diancam lam yakunil deui aing dasar poho-poho bae ese iskolot mah lain deui boro-boro lam yakun kuliah poho
Ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun alladzina yu'minuna bil ghaib. Aduh, kunaon jadi para rohba. Tah, bandingkeun urang jeung Syekh Nawawi, bandingkeun urang jeung Imam Syafi'i eueuh sajuru-juruna. Gusti Allah Agung. Yasin ge meureun lamun urang lain ti leuleutik masuk kadenge bapa urang. Ja tengah haja-haja ditalar tah Yasin teh talar sorangan. Atuh datang ka dieu na ge kitu bae, ja talar sorangan poho sorangan. Aduh, kumaha otak urang teh. Sebab naon teu fokus, campur-campur. Mun fokus moal. Mun fokus atuh moal. Jadi aya doa na teh geuninganan paranti urang lamun poho supaya inget deui. Doa nanti rusuk dibaca ku para guru urang. Allahumma dasar ngadoa anak poho paikan ka ditu ge poroh deui. Ieu ti Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 14 abad anu silam pernah nyarioskeun la ayya akhudha ahadukum hablahu. Yakin seseorang nyokot atawa mawa tambak. Ayatik bus jana datang kaleun ngalaan kayu tambang pake mengket kayu dipanggul ala dhahrihi kana pundakna tonggongna pundak dibawa ke pasar fayabi'u. Nyana cukup sakitu be jang ngahirupan diri jeung keluarga fayakufu biha wajha. Cukup ngadahar harga eta. Eta teh khairun lahu leuwih bagus ka eta jelema min ayas alal nas tinimbang kiai anu menta melalui proposal. Tibatan jelema nu jajaluk unta enta atauhu au manauhu rek dibere rek henteu ku jelema. Leuwih bagus usaha sorangan tibatan menta. Masya Allah. Jeung kiai-kiai anu ceramah ngajual ayat menta teh hakikatna mah. Dibandingkeun jeung karyawan egle. Mulyaan karyawan egle. Aduh, Masya Allah karim. Dibandingkan jeung jelema anu ngider unta enta walaupun jang pondok pesantren jeung jelema nu ngojek maning keneh ngojek asal ngojekna ulah sok diendut-endut. Ojek aya betah deui nu diponcengna ge nu diboncengna. Hayang nyana bae langganan. Jameureun aya karasana meunan gitu. Nah ieu urang budaya benta ku pohara jasa nu dilarang teh dikembangkeun ku urang. Malah ayeuna mah aya pengembangan menta teh pengembangan direkrut diorganisir menta. Masya Allah. Calo ge calo gede ganjaranana asal ulah menta. Aya jelema boga kendaraan kapandek ngajual kadang teu bisa. Boga tanah dek dijual kadang kan teu bisa. Aya calo teh bagus
sebabnya nalah nu menengahi. Ente rek ngajual motor geus laku encan gade ana masarkeun bara duit teh ente ieu 10 juta geus mah surat da ya aya mana ieu stand kana aya ya geus masarkeun punyana lantaran bisa lead Zayad dia jual motor sayang 10 juta tah salah data di PKB na insyaallah. Oh tawaran teh geus dituna 10 juta bae geus berapa dikeun edah aing nulungan ka sia teh laku 10 juta ih alhamdulillah geus masyaallah ganjaranna gede geus ganjaran gede geus eta ganjaran eta garana masyaallah tuh lamun kieu kumaha cenah kiai mah aing mah pokona mah nyaho 10 juta bae tah mandek dijual ku kumaha ge teman lamun terserah sia haram atuh sebab lawan sebab memperlambat elatna memperlambat lamun ieu motor dijual sakumaha harga nu bogana 10 juta ieu biasana cepet tapi kulantarannya nayang untung gede 15 14 ngesa kajen 12 lah lambat nu aturan sapoe 2 poe laku jadi besa minggu kecan laku memperlambat eta lah zalim anda zalim haram tuh kumaha lamun kieu kumaha ente rek dijual ya 10 juta anda jangan anda sabaraha yang ente atau ente dek mah yang anda sabaraha maksudna ye mun laku 10 juta gitu tuh nama mereka geus ka ente atuh 200.000 ya guys datang ke Khalid lihat motor 10 juta ya murah ya namun di Batur we ya 11 12 itu 10 juta ya guys tidak janganna sabaraha janganna benta tah eta mah janganna sabaraha kan dijelaskeun tah rada ngan eta menta teh agarana dah eta halal mah halal aja menta ngan teu ngurangan ti harga penjualan ngan ti dia menta masalah aja menta ya dibere mah ngan eta beungeut odol-odolan di akhirat namun kieu kumaha ya lamun kieu penjualkeun tah 10 juta ente tenang bae geus pokona asal ente laku 10 juta insyaallah guys guys datang tah 10 juta terima kasih teh jangan teh 1 juta masyaallah pohar tinu ngajual deh ente gara-gara ente ya alhamdulillah anda terima kasih jadi boga motor asana murah sakieu mah tah 5 juta eta halal pokok gitu mah mentah henteu da maju dibere halal nah eta gede ganjaranana mungkin mah ente waduh gara-gara ente alhamdulillah anda bisa kajual motor iya 1 juta ente ulah anda mah karena Allah anda karena Allah geus ulah geus jangan ente bae ente ieu jangan ente ih ulah mundur letik tah jadi ieu menta teh koreganan jadi mamala jaga di akhirat sebab bagusan kene mawa tambang nengan suluh ka gunung ka leuweung haju di talian dipanggul dijual ka pasar tah eta hargana halal dipake ngana pakahan anak pamajikan jeung dirina ngeunah ge bakal digawe teh kadeleuna mah jeung PNS teh jeung PNS gagahan PNS dibandingkeun jeung karyawan pabrik di akhirat memuliaan karyawan pabrik nya mah digawe bae kitu ge lamun teu nyokot besi pupuntungan mulus bae gawe bae ieu mah gawe bae geus lantaran teu bisa dagang teu boga modal ngan bisana digawe doang aya tanggung jawab anak pamajikan gawe bae berangkat sehat suk deui pulang aya tah duitna masyaallah
dibandingkan jeung bupati anu can jelas di mana duitna. Di dunia mah hebatan bupati, di akhirat muliaan karyawan. Ya keri urang makan dia pandangan teh zahir bae bung mun jasa bupati mah duit ngarawan bae nya masa komahnya na beh sayang ye engke di akhirat deleukeun Pak Bapak bupati ya dulu itu ben dirantai ke mana lo ngomong sia waduh Bapak Masya Allah dekat nerakanya dirantai kieu ke mana atuh eta di tukang haji pendi kan pan bisa milu dagang-dagang nanti jujur sarua ngareden jeung bupati Allah karim ai saya nu gede ka salalorga ieu mah ngojek baheula ngojek belum atur geus bae isuk-isuk berangkat balik zuhur salat tahar ke ngojek deui asar balik salat alhamdulillah lah ka sorekeun mah kajenting sewa loba ge teu kula mah jeung maca Quran bae tuh waka ngaeuweuhkeun wae atuh di pondok eueuh jadi celongok paritu sia kan ngojek gari ben teu ka sorga sok endut-endutan ka neraka aing kaduhung sok endut-endutan gila tak eta ieu lamun urang dagang-dagang karyawan masal tani asli Masya Allah jelema kenyataan ieu mah ye jelema tani barang deuk panen mimiti di dahar beuri beak modal hutang tadi deui geus teu mikiran hasil jang sorangan jang bayar hutang kan kumaha mah ye Masya Allah bagus barang deuk panen gambrung apa 2 kali hutang tapi nyana tetep baik Allah can mere cek kana atuh kumaha atuh dipaksakeun ke jeung can mere atuh kumaha hese ani deui itu tani pas endek daun gitu ngaranna panen dikersakeun anu maling yo bagus henteu kumaha geus kumaha Allah bae sekali deui 3 kali hutang 2 juta genep juta tani deui tadi bagus Masya Allah dikersakeun ieu batur mah hararapa nu nya mah bagus haju ka Allah deui sageus di Allah diiri di luar dugaan nu biasa nama eta teh meunang ngan sakadar setengah ton ieu mah meunang 3 ton nyana lagi heran teu beres pikir maha kawasa Allah mal bejakeun jelema na ge sok ka dieu sok ngaji ieu aneh ta eta teh kos kitu kakawasaan Allah cek nyana kok bisa nambahannya paling ge cenah jagona teh hampir 1 ton rata-rata na 1 ton setengah ton lebih setengah ton lawan teh ieu meunang 3 ton kan cenah ke nyaho lantaran nyana ka dieu mau beas nyana dongeng begitu gitu tuh doakeun cenah kieu supaya kitu bae ke kula deuk istiqomah eta aya kos kitu teh Gusti Allah mere nyana teh beres bikin bisa kos kitu tah aya deui panen di luar dugaan deui aya eta mah terus nyana teh gitu di samping osok sodako padahal mah keur pait tapi sodako bae ditambah ku Allah di luar dugaan nah lamun urang nyadar mah sering teh gitu teh sering ieu mah kan bebejana dagang karung rugina doang asal katipu bebeja asal rugi bebeja asal teu dibayar bebeja pan meureun lamun teu untung mah jamal terus dagang atuh moal jajaban ge tah bahasa mana tah jajaban tah can mantak terus ge berarti kan untuk tilok bebeja eta untungna mah bloon jalamun jana untungan mah eureun dagang tandana teu eureun aya untung tilok bebeja suama sakali ating bahasa mah hating
mantak teu berkah sebab tilok bebeja kadanan mere bebeja ke alhamdulillah kiai aduh dagang untung lah sekali ieu mah nuhun geus doana bae kiai mah ulah kahayang deres kan sakitu ge deres ulah kahayang teh berarti endek ieu mah henteu al-wa'dal ijmali wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qulubul asyiqina laha uyun. Hate jelema nu rindu ka Allah eta ternyata aya mata. Mata hati, mata telinga, telinga hati, mata hidung, hidung hati, mata sungut, sungut hati, mata perasaan hati. 5 mata di hati. Lamun geus mantap ka Gusti Allah bakal diinkishaf. Muka siapa ngaranna taro mala yarahun nazir bakal diberen neuleuh naon nu ku batur teu kadeung diberen neuleuh rahasia-rahasia Allah di jero hate urang teh bakal aya 7 lapis rahasia 7 lapis salapis 2 lapis 3 lapis 4 lapis 5 genep disebut indra ke-6 padahal 7 geus maca Quran teh ayat 7 lapis rahasia di luar ganjaran 1 huruf 10 engke bakal aya rahasia-rahasia ngalapis tadina Al-Quran namun urang tadabur sakadar rahasia tadabur indah di luar eta saluhureun tadabur engke bakal aya energi seakan-akan urang teh didorong ku energi eta teu karasa geus tah di lapisan katilu urang teh geus pindah alam maca Quran biasa bae tapi teu karasa kok bisa 7 juz 8 juz sa Quran bisa cuma 1 jam atau 2 jam nu macana ge kaget aya rahasia eta di rahasia anu kaopat deui engke urang bakal kaget dibere ngaromong makna mana Al-Quran seakan-akan ngomong seakan-akan ieu ka anu 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 baca kula sekian engke bakal anu baca kula sekian engke bakal rahasiana teh eta bu masyaallah karim taro malayarahun nazir eta keur carita neuleuh ngadenge sakumaha nu teu pernah kadenge ngadenge kana naon nu teu pernah kadenge kudu sok ngadarenge ngambe sakumaha nu teu kaambeueun kudu sok ngararambe ya Allah ieulah qulubul asyiqin urang ngadenge make celi ketika orang ngadenge suara bakal kanyahoan ku Allah naon nu kadenge ku urang deket Allah jeung urang ngadenge naon we Allah nyaho teu bisa menghindar di akhirat dengan denge urang sebab Allah uninya nu mantak Allah nyahoeun lantaran Allah teh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid yahulu bainal mar'i wa qalbi deuk kumaha berarti ieu denge urang denge Allah ketika urang lain ngomong berperasaan bahwa denge urang teh denge Allah jalamun teu ku Allah didengekeun mah dibere ngadenge moal bisa ngadenge berarti kan fana denge urang ketika fana denge urang nu aya nu timbul denge Allah mun geus fana denge urang nu timbul denge Allah sakumaha Allah maha uninya urang bakal dibere kayahos sakumaha Allah deuk merena ka urang wallahu yu'ti Allah anu maha memberi wa ana qasim cek Kangjeng Nabi kuring nu ngabagi melalui Kangjeng engke Allah bakal mere beretah sekian persen wa ana qasim beretah sekian persen wa ana qasim
ya Karim urang lamun geus caritakeun kos kitu hayang amat cek urang teh kos kitu pek bae hayang mah berarti normal berarti ieu ruh urang teh kembali ke keaslian urang hayang amat jeung resep amat mangga anu mantak teu bisa kitu kumaha kabang baluhan ku karesep di bang baluhan urang teh ku karesep jeung kahayang nafsu ngaranna Kangjeng bisa hiber teh abdun khayyarahullahu baina ayyutiyahu zahratad dunya wa ma indallah fakhtara ma indallah cek Gusti Allah Muhammad hayang dunia tuh gunung bakal jadi emas hayang dunia sok bakal dikirim segala rupa bakal jadi harta benda sok dek dikumahakeun ge kumaha anjeun henteu Gusti sapira di dunia mualila abdi saeutik nya teu terbersit hayang jeung resep kana dunia abdi resep teh ma indak hayang nu di Gusti bae jaga di akhirat tah lamun urang geus kos kitu ditamili Haji Pendi ieu hayang mobil apa hayang ma indallah mobil heula cek Haji Pendi engke ma indallah lain jalakan bodoh sapira mobil atuh capek kudu dikumbah kudu dibensinan kudu diolian atuh banding ma indallah je nah eta lamun urang hayang ma indallah ditawaran mobil ieu mah mobil BMW teu Gusti Lexus teu Gusti RR naon emang RR Rolls Royce teu Gusti abdi mah kapal udara teu Gusti teu bisa nyetirna hese abdi bagas abdi manu aya di Gusti bae bener dia bener Gusti teh aya abdi mah coba dikiriman aya nu mere ieu mah Pendi ieu ih teh aya geus janji ka Gusti Allah embung abdi mah kos kitu eta mobil naon eta Avanza oh Avanza mah teh hayang aya deui menang seminggu kijang eta kijang ajar kan baru duit hayang teh henteu geus janji ka Gusti bere Fortuner aduh maji hayang ya tuh ai milik-milik teh mah tenden mulai tah mulai geus robah nah encan Lexus karek Fortuner eta geus kabang baluhan moal bisa tapi lamun datang ka pasar teu kijang teu Fortuner teu Lexus teu mobil teu mulai urang Karawang anu buleud anu didoakeun waduh Gusti asal aya liangan bae ngeus acak-acakan henteu ya bagas pokokna mah jahe henteu parawan henteu sagala rupa geus henteu hiji Allah sakumaha Nabi anjeun berangkat dihiberkeun ku aing cek Gusti Allah atuh maneh ge ku aing deuk dihiberkeun geus eueuh kaberat hiber hayang ka mana abdi mah hayang ka Banten bae deuk hiber apa Banten ada deukeun nyanggakeun kumaha Gusti set Banten di deukeut ngalengkah plek ke saya Masya Allah di Banten teh abdi mah hayang ka Cirebon mah cek Gusti Allah kun fayakun set Cirebon deukeut lengkah di Cirebon hayang ka mana maneh bejana Bali rame Aisyah lah laonan jeung hayang ka Bali sagala wah teu beres onte abdi mah ka Bali gerek dakwah bule-bule supaya maca syahadat wah bohong sia tah iyalah atuh babari disebut dibere ilmu poe nah ini kumaha coba ayo babari ya Allah ngomong mah babari coba ge ieu nafsu urang kahayang urang ulah ditotalkeun disederhanakeun
disederhanakeun bae mulai ngeunaheun ge disederhanakeun ulah ditotalkeun encan wani total mah sederhana bae ge geus bakal nikmat ibadah. Nah kuari urang fokuskeun sakumaha urang fokus deuk ka Mekah made deuk ka mana ka Mekah unggal jelema ngomong deuk ka Mekah daftarna geus tinggal berangkat doang tanda persiapan anak geus aya tas tinggal ngajingjing doang berarti bener deuk ka Mekahna kuari mantak naon deuk ka Allah fokuskeun sakumaha urang deuk ka Mekah ulah aya kasusah-kasus lempeng Allah hiji tujuan teh Allah geus ke diajak ka partai teu beusi kaganggu ka Allah diajak ka organisasi batur bisa ge aing macan puguh teu diajak kurang raramean moal beusi kaganggu aing ka Allah beusi salah ieu teh ige masalah ieu teu beusi bermasalah ka aing mah diajak kawin deui geulis teu tolol aya geulis henteu mandek geus di dinya henteu sadeuk ka Allah bakal hampang dengan cara ngagali ilmu hakikat melalui guru mursyid berthariqah cara-cara tapakeun mata Gusti abdi deuk tapa diri abdi teh lantaran deuk ka Gusti tapa tina nu ngahalangan ka Gusti mata abdi deuk ditapakeun ceuli abdi deuk ditapakeun irung abdi deuk ditapakeun sungut abdi deuk ditapakeun leungeun abdi deuk ditapakeun suku abdi deuk ditapakeun tina lungkah lengkah besi kaganggu ka Gusti sejak atuh ku urang aya teh disejak moal bisa disejak gara-gara baik segala rupa nu bakal jadi awai ganjelan-ganjelan jeung gangguan-gangguan kurang dijauhkeun nu geus jelas opat gangguan Imam Ghazali ngajelaskeun hiji makhluk dua dunia nomor katilu nafsu nomor kaopat setan. Nah dibenturan ku zikir la ilaha illallah la ilaha illallah mulai ucutan tak 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 deuleu abdi deuleu Gusti da geuning abdi teh paeh nu sabenerna mah lamun teu dibere hirup ku Gusti atuh hirup abdi teh hirup Gusti abdi teh paeh moal bisa denge lamun teu dihirupan ku Gusti mah ieu abdi bisa hirup bisa denge teh lantaran aya hirup Gusti Gusti teh maha hirup denge abdi denge Gusti abdi mah paeh aslina mah lamun teu bere hirup ku Gusti ieu irung abdi bisa ngambe sagala aroma-aroma lantaran aya hirup Gusti deuleu abdi denge abdi ambe Gusti sebab hirupna ge nu Gusti paehan awak kurang heula sakumaha aslina lamun candi paehan moal bisa mutu qobla anta mutu paehkeun lagi raja aslina mah urang paeh sakumaha urang bakal paeh ketika roh urang diangkat maka memeh roh urang dikaluarkeun paehkeun heula ana kata kerenna panakeun heula ulah diaku ieu dedeleuan urang teh ulah dikaku ku urang nu Allah denge urang ulah diaku ieu teh denge Allah hamba urang ulah diaku ieu teh hamba Allah omong urang teh ulah diaku nu urang nu Allah kabeh nu Allah nu urang nama eueuh sebab ieu aya da denge deuleu jeung sagala rupa teh nu Allah geus akukeun langsung ka Allah setiap anon samang-samangsa urang ngakukeun nu Allah urang fana ketika aya keneh nu diaku ku urang moal bisa hiber geus eueuh nu diaku kabeh ge nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah ieu hate aya mataan bakal dibere neuleu naon nu teu pernah kadeuleu ku batur bakal aya ceelian kadenge naon nu teu pernah didengekeun ku batur bakal ngambe naon nu teu pernah kaambe ku batur bakal ngaroecong ngomong ilham ieu teh naon nu ku batur teu pernah kabaca bisa kabaca ku urang sebab aya ilham anu ngaromong lain make ceuli nu ieu gadengena ceuli ieu bi ajnihatin tatiru bi ghairi rishin bisa hiber make jangjang nu lain make bulu leuweuh buluan
bisa hiber ka mana ila malakuti rabbil alamin ka alam malakut urang bisa sakumaha digambarkeun eta buruk teh ku urang Turki baheula digambarkeun model hewan anu sukuna opat beungeutna beungeut awewe aya jangjangan digambarkeun anana kudu di kaca Malik Balkhi baheula ngagambar eta teh urang Turki baheula mah eta gambaran teh ulah dinyatakeun bahwa burokos kitu kudu digambarkeun dibacakeun naon eta makna beungeut naon eta makna jangjang naon eta makna buntut naon eta makna awakna nu mantak digambarkeun ngana putih kemudian awe geulis kemudian dina kaca eta teh kudu dijabarkeun kulantaran kabelah dieuna eueuh ahli hakikat anu ngajelaskeun gambar borok modal kitu atuh diharam-haramkeun masa borokos kitu masalah ahli syariat mah ngaharam-haramkeun masalah padahal lamun dijelaskeun buruk eta teh gambaran kudu dijelaskeun oleh hakikat henteu salah kan unggal imah aya kabelah dieuna mah digambarna lain di kaca di kertas kabeladeun mah digambarna awewe nu geulis ge senyum teu mah urang Karawang atuh haram teh mana aya khusus kudu dina kaca gambarna ge kudu putih wajah wanita anu geulis jangjang eta kudu dimaknaan jadi lamun teu dijabarkeun ku ahli hakikat mal bisa gambaran naon eta gambaran di alam itu gambaran di alam itu kagge ini teken ka buruk teh cek bahasa urang cek bahasa ahli hakikat tina barkun teh ngagenyai kilat geus atuh ngagambarkeun kilat eta teh digambarkeun barkun buruk kilat eta teh nu mantak lamun lain ahli hakikat nu ngajelaskeun moal kaharti eta teh sentianana pingping sentianana bitis buruk sentianana buntut sentianana kudu akur hitung-hitunganana jeung barkun nah lantaran hese ngajelaskeunana lantaran nu ahli hakikat wari ahli syariat ulah teu salah ngaulahkeun geus sebab teu arti ketika engke aya nu kaharti nu ngajelaskeunana engke ge ahli syariat mah eleh ieu sakumaha tadi balangkeun batu tolol ahli syariat ngeri atuh dibalangkeun kitu tapi lamun ahli hakikat lah Allah Haji Pendi mah asal tajam Allah wuih Haji Pendi aya sanggup Allah kori sok Allahan baik Masya Allah aya awewe ahli qiraat nya masuk Allah baik kakagana Noel Allah Masya Allah jadi buka aju dipeluk Allah hafizul Quran hafizullah begitu salakina meluk irfa naik baik tuh ahli qiraat bakos gitu biasa irfa sotak ya malaik irfa mari teruskeun bae 17 tahun ke atas ya biajatin tatiru bi ghairi asin bisa hiber kanyawan bisa hiberna Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam hiberannya nama asal Jumat di Masjidil Haram nya nama engke di Arfa babarengan jeung Kangjeng Nabi Ilyas asar poe Jumat aya di Madinah setiap Jumat sapopoena aya Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas unggal Jumat mah terus-terusan Jumat di dinya asar Madinah. Jadi lamun urang Jumat di Mekah bareng jeung Kangjeng Nabi Khadir alaihissalam bareng jeung Kangjeng Nabi Ilyas alaihissalam Kangjeng anu ngajelaskeunna setiap Jumat aya Kangjeng Nabi Khadir yehe badak ge sing hade urang Jumatan di Mekah besi aya Kangjeng Nabi Khadir ke Kangjeng Nabi Khadir mau tasbih warna tasbihna berem teu terlalu berem semu berem eta asal engke asal aya nu mau tasbih berem geus peluk
Ila Kangjeng Nabi hadir Jumat di Mekah, asar engke bakalna di Madinah kayak hari Arfah, salila Arfahnya di Arfah. Kitu bae. Engke nyana silih cukur, uga tahu Kangjeng Nabi hadir jeung Kangjeng Nabi Ilyas. Hartina kumaha hiberan terus bae ku ari ge lamun urang osok ngawiridkeun wiridan Kangjeng Nabi hadir. Nakalam tazal dan lain-lain sebagainya. Tah eta teh wiridan Kangjeng Nabi hadir. Ya Latifu ya Latifu ya Latifu uldufina fi jamuril kulliha waratina kama uhin. Terus baca lam tajal teh atuh moal dibacakeun Gusti direkam kasihan aju ngawirid eta aju sia maka panggil jeung hidir emang henteu emang aya cenah di lembur gua hidir tah teu kudu wiridan hidir eta mah inna kalam ya karim. Nah eta wiridan paran mun kurang dibaca baik geus datang ka tahapan ikhlas bakal kapangi jeung Kangjeng Nabi janji Kangjeng Nabi hadir sebab eta asma ti Gusti Allah. Ya Latifu ya Latifu ya Latifu tu bina fi jami umurina kulliha wa raddina atau raddini kamu ifu dunya ya wa akhirati aja. Nah eta wiridan Kangjeng Nabi hadir janji sajelma nu ngawirid eta kula bakal sah henteu na paling tidak mun ngawiridkeun eta endek sakarat mah kuring hadir. Etalah keuntungan anak, masya Allah karim. Nges dibantu ku Kangjeng Nabi hadir, kedara datang. Malaikat kan isinin Kangjeng Nabi hadir. Isin setan-setan sieun. Maka malaikat bakal pamit lah, punten ya Nabi Allah hadir. Ieu teh tugas abdi mangga. Setan teu daraek. Setan karari usia aja setan. Goblok jasa setan teh waduh. Barang belah dituna aya di nu sakarat pending ngaret. Nah ini nggak pernah baca nih udah digoda dah tapi nyana kan pernah wau kan jeung ahli-ahli Allah. Nah timbul waduh jana ge ayaan sakiana teh panas awakna panas horeng susuk lah iyalah mata kurang lamun hayang gampang jeung nyoh de cara Habib Umar, cara Habib Ali. Nu kukula dicaritakeun cara Habib Ahmad, baheula teh aya kiai di Tangerang. Kemudian hayang gampang jeung Kangjeng Nabi Qadir menta ka Habib Ahmad. Ai hayang-hayang teuing make tungguan tah. Lamun oyag-oyagan tatangkal buah, tah eta berarti geus hadir. Jang maneh, tapi jeung kula mah teu kudu kitu. Itu gua oyag geus wer aya turun. Dan mantak bising ke peting tangkal buah sahanu oyag-oyagan entah Habib Lutfi ulah dikira Habib Lutfi lain lalagan ya Pak. Habib Lutfi hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi hadir di hiji tempat pelukan ya beres kapanggih geus ke ngobrol tadi siapa tadi itu hadir masya Allah nyana hayang kapanggih dia mata kamari istrinya serta zarah ka luar Batang saha coba luar Batang ulah bejaan saha ulah di bejaan ieu sia teh bae nyaho henteu coba hayu teh bal nyaho nya mah Batang bae mah tiok mireung nya mah karo kos kitu jadi mah Jakarta ge dagang lauk baheula tuh ngaharewos teman ngaharewos. Nah bohong teu percaya aing mah nyana nyaho nyana aya kapagi terus bae ugal ugal asa zarah hayang minta petunjuk tentang ieu Jakarta masya Allah nyana begitu zarah pelukan set peluk kabeh kan ajar jelema biasa bae beres zarah nyana ngomong tadi waktu baru datang dan saya pelukan tahu nggak itu siapa itu hadir ya lamun urang nyaho Kangjeng Nabi hadir kan urang sering ya nama sering geus bali bejakeun nu saja di mana-mana nama sering bae eta kan geus bisa nyambung mantak lain lalagaan Habib Lutfi eta inget ka Habib Ahmad mun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi hadir selalu aya wiridanana tak diundang mencerak kondangan
atuh kos urang we ngundang si eta. Halo, ya. Oke, ya, pengkolan. Ya, sip. Langsung. Atuh geus pengkolan mana urang teu nyaho rahasianya atuh. Nah iyalah seperti kos gitu hartina kumaha atuh hiberan wali Allah qulubun jak kanjeng Nabi hadir ge nabi atuh makhluk Allah cuman qulubul asyikin laha uyunun tara ma la yarahu nadzirin bi ajhatin tatiru bil ghairis luhur teh kanjeng Nabi hidir jeung kanjeng Nabi Ilyas lah ai eta Syekh Mansuruddin ari eta Syekh Abdul Karim ari eta Syekh Asnawi Caringin ari eta geus bugus Maulana Hasanuddin Syekh Syarif Hidayatullah ari eta Syekh Maulana Yusuf ari eta Syekh Ja'far Shadiq ari eta Pamijahan no kalau di Bejan coba siapa Pamijahan ayo tuh poho kan oh nya nama kayak saja Pamijahan kayak saja oh caknya nah Syekh tuh jadi pohon deh kayak sakar nah lamun ka mantan mah nya mah tulok poho-poho nah iyalah ahli-ahli Allah nyata-nyata tah mah qulubul asyikin laha uyun lamun tadi jelema-jelema ahli Allah geus leupas tidak dunia makhluk jeung nafsu jeung setan bisa halali berendek moal urang tanya diri urang endek moal ayo lepaskeun teh karesep dunia lepaskeun tah makhluk-makhluk lepaskeun tah nafsu lepaskeun tah setan-setan setan mah leupas sorangan engke asal urang geus eta bae setan teh leupas sorangan bakal isin setan kan teu wani lamun urang loba zikir bae setan teu wani di sisi bae kieu dina ngaji ge nyana teh ngadeuketan jelema saja nundutan eta setanan ada kos gitulah ikir carita qulubul asyikin laha uyun korenganan rahasiana ulah kabeung berat ku karesep berarti fana paeh teh ngaranna awak kurang aslina paehan memeh roh keluar bakal bisa hiber sebab berat sote ku karesep awak ketika awak geus paeh atuh hiber roh jeung teu paeh roh mah teu nundutan roh mah jeung teu sare anu sare mah mata ieu nundutan mah mata ieu roh teu pernah nundutan mata kanjeng Nabi mah lam yahtalim qatu toha mutlaqon abadan wa mataza abaslan fi maza zamani minu dawa abu falam ahmama waqaat babatun abad dan selanjutnya lam yahtalim qatu teu pernah ngimpi ibet ciciren balik kanjeng Nabi mah tara dan lain-lain sebagainya. Jadi lamun urang masih kena nundutan aya nafsuan. Mun masih kena urang sare aya nafsuan. Ketika geus eueun nafsu atuh roh mah teu pernah sare. Mantap ketika urang sare roh kaluar. Teu betah cak roh teh. Teu betah ngalayan roh kapanggihlah jeung solihin, kapanggihlah jeung aulia Allah, kapanggihlah belah dituduh jeung Kangjeng Nabi. Sebab nyana keur sare. Sebab ieu sare teh kan dititah ati kulladzi haqqin haqqah geus kulantaran sare nyana teu betah kaluar set kapanggih enta kaji pendi osok aya dongeng bodoh ngimpi di udag-udag anjing kana aduh aju naik cek jalan teh ka tangkal kayu sieun saya anjing aju anjing geus eueuh turu naeng ki wer ki ore ngompol osok asli gareta ngimpi kieu mah ngompol fahad toyar yakulu wallahu a'lam bissawab